jadi orang enak aya di laut. Wah, kurang kehujanan kamar itu sebenarnya mah mangkati rumah jam 2 sore teh kurang tuh di vlog kulantaran cuacana tuh mendukung, jadi orang ngevlog jadi orang nyampe ke DT jam maghrib pokoknya malahnya kehujanan. Orang ngarek ngevlog penting tapi poek kata mah ieu baterainya di sesa-sesageun lah pokoknya namanya. Ieu orang ayeuna ya di Karanghau, anu apa Karanghau pastinya nyaho pokoknya mah. Orang di dieu jeung barudak barudak sapagawean. Rame lah pokoknya. Perjalanan ekstrim pisan pokoknya mah. Yang bener lu. Bisa ya ka laut ka dia tuh. Tapi entong tengah-tengah teh lur power urang can sare itu bisa sare aslina ganeng di dina oge tinggal terus eta cerita orang ngevlog di Karanghau. A few moments later. Oke guys, banget orang nya baiklah. Jadi orang di DT lobaan pokoknya mah 5 motor duaan dia jeung budak goreng patut oge tah. Nah, ieu Muklis adi urang ieu si Godeg pokoknya mah. Ya mari bisi mana hayang ningali di laut Karanghau, kurang kamerana kahareupeun tungguan gedeng. Tah lur, jadi ieu teh aya ombak-ombak cinta teh ngeunaan lur. Tah, mana bisa arek diving make selancar ka dia bisa Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do. Oke guys, orang vlog dia. Yo, tinggal ikan awana anjing astagfirullahaladzim kudu loba eling akhirnya kudu loba eling. Orang di dia yang si Muklis si Kumua nama bisa aya nu arek ka dieu ieu rame walaupun karet jam genep 6:30 kurang, tapi ya pengunjung geus mulai rame-rame sih komode engke berang alur hampir rame. Tapi ya ombaknya sedang sih gede-gede teh leutik teu sedang lah nya, tapi entong sampekeun bujang tengah-tengah teuing. Emang apa sih nggak boleh? Ya, tuh. Jadi baur kurang kebelah dia. Dong eta tating baur. Si gobis cek mama oge. Pokoknya mah anu jangan nonton video orang ye, nu karek tinggal channel orang ye tong poho di subscribe. Oke lur, emengan dulu teu. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Nah, belah dia mah rame pisan lur tuh. Itu loba batur tuh. Dia karek jam isuk lah pokoknya mah tapi geus rame kieu alhamdulillah. Walaupun keur musim corona tapi masih tetap rame nih pokoknya mah jaga we kesehatan lah. Kurang tinggali lur belah dia. Di joge sarua belah ditu oge rame. Tapi ya teh hiji dia loba runtah ya nama. Mudah-mudahan ke depan nama ya runtah bisa direalisasikan lah naon ngaranna gitu teh. Iya. Supaya si runtah teh teu berceceran kieu. Tapi pokoknya mah geuneun cuacana ayeuna beungeuna panas geuneun cuacana panas. Kurang mah kamari berangkat jam 2 teh lur. Mata kurang dari vlog teh cuacana teh bener hujan. Kurangnya sampai ke hujanan. Lantaran cuacana ieu teu mendukung pisan.
Jadi mudah-mudahan kebalik jam 12 siang langsung ke pemandian Cipanasela untuk membersihkan awak yang telah berceceran dengan pasir-pasir ke lah. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days A few moments later. to get away, to see you again, see you again. Been fighting. Duh, Lur. Kurang eker aya di pemandian Cipanas euy. Tuh. Rame sudah aslinya Lur euy. Ningali pokoknya mah seru lah. Tuh, orang aja mandi lah di laut, mandi di laut langsung ngebersihkan di dia pemandian Cipanas. Orang sakeluarga wae tadi di Salaria we bukan nama rame lah. Nya tingali kumane pemandangan lagi itu. Rame lah pokoknya nama cuy. Please, aduh. Lur budak lah lur. Aduh karunya eta budak euy. Cerik neng, tong cerik. Oke lur, dan mungkin segitu oke video di orang geus di Palabuhan, walaupun videonya singkat tapi rame lah. Pokoknya mah rekomen di tempat mayarna murah di euy pokoknya mah. Sampai di video orang tong poho di subscribe channel si Anggrek mah. Khususnya orang Sunda wajib subscribe, wajib pisan pokoknya mah. Salam Sunda. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.